carios Raden Gatot Kaca nampi pancen ti Prabu Yudhistira Raja Amarta pikeun ngalamar Dewi Nilaningrum nyaeta pikeun kapigarwa ku Raja Amarta lalu mampar mudah-mudahan wae eta Dewi Nilaningrum teh tiasa kabantun ba. Sang pandita sampurasun ieu kaula. Bima putra kang lumapa mandeg satengah warga. Sumpah luput naun negara wilubuh hidung jadi bodas dada antal karena bumi buluan belut jangan orai kanza ari kitu kula can kabantu neta anu kakasih Dewi Nilaningrum wawa kawangsu kitu sumpah payunun sang Nalendra sae kula ukituna hamba rakyat negara Amarta lain ngarung harti kaula sul kana kewajiban lepas tidak tanggung jawab sumur tapi kaula minta bantuan sabab keamanan ulah ngandalkeun kaula unggul tapi geus jadi tanggung jawab selaku warga negara wah mudah-mudahan bae tiasa kabantun eta putri culung naon tah culung Raden Gatot Kaca ngadangu aya anu munut tulung ningali kaluhur yakin ieu astra jingga nuju aya di awang-awang waboa Alhamdulillah selamat euy. Alhamdulillah. Alah nyangsang deuleu dina tagaramutan. Alah cekek kada loba sireum. Alah aya Bang Bara deuleu.
belok sia jadi tulungan nyebut Bang Bara tolong woi menekan rampluk gening maneh bot dola udang maneh ai dua rampluk woi aduh nah si teh kawas jauh wae Aka salamet alhamdulillah heuy alhamdulillah ya walu naon ada si laing kuring mah paeh manya nu paeh ngocoblak euy mana nu pae aduh Gusti mana nu pae ngiriditkeun geuning ieu teh Bapak Komandan Bapak Lanud sembah ka pihatur agan bagja abdi hirup nya jelema mah cek aing oge kumaha syariat panjang irungna panjang umurna oge alhamdulillah Gusti mana teh sanes pabangbang nya nuhun agan barang gapruk oge yakin ieu agan cek abdi aya peke nya we atuh sia nyebut tangkaramutan alah punten ya karambutan alhamdulillah pada jengkar ka mana ieu teh anom teh tawala ulan kaula teh nampi pancen ti wa Prabu ti saha tapi omat ieu rahasia ieu rahasia naon rahasia negara ulah cekcok nah naon wa Prabu palaigarwaan deui Gusti lu Gusti Prabu teh palaigarwaan deui ieu kasaha ulah kasaha Dewi Nilaningrum kaula trek ngalamar ieu teh Gusti aya bahan jadi maru jeung raja ieu Bapak aing pantes aya raja mah atuh ai Semar ai maneh teh ka mana jeung naon sababaya di luhur duh nguningakeun kan abdi teh dialungkeun kulan ku buta buta naon tuh ka buta naon da puguh galak ka abdi jarangkung gede butana ge kade sia nyolok kana panon aing nyebut sidik teh mah ulah pangijing buta naon agan abdi teh miyos ti rorompok teh nyarangan pun bapa kula nyarangan bapa wa Semar sumuhun pun bapa geura aduh agan isin abdi nyangemkeunana ge naon suka kumaha kulan pun bapa ieu da kawas budak balik di ka budak nya ceuheu naon terus tunyung agan pasti gumujang geura naon pun bapa geura bade ngawayuh hayang deui balik sia sumuhun kasaha hayang kawin deui kasaha kadewe nya tang disaurkeun ku agan mah kadewe Nilaningrum naon aduh kasaha Dewi Nilaningrum Paur geus ngagerem kitu mah layak geura ku agan tuman teh bapa teh mending kana ku agan diirikna kitu mending ku agan diirikna ku abdi mah doraka ke abdi jeung ku batur sarua wae nitah oge ning eta jeung ku batur mending ku agan jeung digali ku batur ridho ku agan bisi teu apal kabar sidik dik dilamar ku kaula tah kitu we ku agan saulkeun wa kitu ai agan nyebat ka pun bapa naon mending piharan ku ya wa tah kitu wa ngelehan maneh kitu kitu ngan galak pun bapa teh nyata penak sareng buta ai buta teh sami dedek kalamar nada jo cangangang we pun bapa ngambek wajna dek ngaheureyan ka bogo aing jeung aing cenah gelut nyangeun teu ngeunah abdi anakna cing cobian ku agan naon eta teh rek dilamar ku kaula kitu wa
Jadi ayo Wasmar di mana? Ini itu nuju gelut. Ini sini. Mun orang mah ini. Dan si dawalaka ini cemplak-cemplak ceuing nya. Jika geuleuh bisa. Heeh, kabina-bina. Bejana siap sayang kawin. Muluh ayana. Siap ara. Siap. Aki-aki. Pada hari tenggelan teh heug lawan. Alah. Da muluh. Ayana. Duh naga. Sarang saha kan teh? Aula ba. Nuhun agan. Upami teu ayagan terase di tengeulan panginten uang. Nuhun agan sawangsuna ba. Naon ieu teh pangarep ka kieu teh? Ieu bade ngaheureyan indung barudak. Ngaheureyan wasit Ragen sanes. Salon bebende. Agan tasan uninga ulah bade bojoan deui. Aduh. Ya wong edan dia aki-aki. Luas nyarita luas. Geus teu euleum. Kasaha? Sun Dewi Nela ningrum geus teu era deui. Nyaritakeun. Goblok sia ngabongohan kurang ajar. Ajus. Geus teu era nyaritakeun deuk. Upami teu aya pitulung agan lapur we panginten ulah teh. Nuhun agan. Me. Wasmar bener nangka. Badranaya kitu nu. We poho sorry gua. Jadi yakin sampean teh hayang kawin Semar? Sumuhun nun. Nyaeta ka Dewi Nila ningrum. Leres genti ku bi eyoh kumaha. Nanaonan. Ya, cing gablek kakenya sebenarnya ya. Nah, gablek bebeungutan teh kumaha badranaya? Eling sampean. Ih, motrogan sia jebeu. Numpawi wa ulu itu si edan. Si edan, siap blok. Kabina-bina teuing sia teh ngahina teh kaing teh. Alah, ampun teuing kok coba itu make nu kitu. Kameramen. Pamenak, Pak. Dina gawir. Aduh. Sia teh ngahina bi teh kaing nyebut jebau jebeu apunten sia ngerakeun sia binatang. Waduh, kanyir. Kayak gitu gelut jago teh, karalila. Sudah reng-reng menang manehna mah. Kan moal menang hadiah we tilu tenggaran mah. Alah. Eta mah buta nyampeurkeun tadi dicokot buk na ti tukang genong macan. Kitu tadi backhand. Tuh. Gila. Ayo. Khawatir kan? Alap. Mbak.
Mam 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 bicik kene goblok yang mamam aja aduh ieu bere ku aing Taya ta bere. Lumayan euy Bau da aduh pale mamam tah aduh anjing bau waduk kana waduh bau kana hah bau mau heg dibere deui mau bau anjing kamingkelenan waduh wow mingke jero kene kajaman kapal mana ya euy basy euy duh aing ah lamun nanyakeun nunungan aing bajakeun pujit aing nolong gitu ulah ieu teh nu bener wa teh kangge saha ngalamar teh kangge uwa duh na ieu aki-aki alah rengsegal ieu kawin teh katanagaan teh Pak. Sing gancing pangwarakeun pun bapa kaya Galai we kitu. ku keukeuh wae. Kumaha atuh dajang hate? Hate badot. Dicarikan ku bapak. Hayang teh heung hanya deui sia teh. Sapraptane pun ieu Sang Sudewi sareng panita sasabda teu kiat nandangan eta raja ti nagara Selabengka lulumpatan anjog ka ieu tempat tulungan lah sadu boa-boa eta dileja tulungan olah bapak itu geuning Pak aya awewe lulumpatan boa indung silaing teh lain indung silaing minantu teh cabok sia wae lain jeung bapa hayang saingan si mah wah coba teuing geuningan aya jami turang minta tulung bibi tulungan manusia ulu aya anak iya Indonesia teh ulu oh we gulis we tah jeung bapa mah eta pantes cocok sia ieu pisan ampun pantasnya mah keur anak tah silaing mah nu tukang najang akane kenya tong sok kitu lah aing asa mau budak bapak aing euy euy aing pinungeun teteh biheung teuing cekek we aing tingalikeun tulungan penggawa saha salira aula kaula teh ngaranten nilaningrum aduh leres pisan wah ieu sembah ka pihatur wa naon geuning nyabat gua nen bibi
pangawinkeun bibi sareng nu diiket bogoh bibi pisan bogohna ge atawa itu anu tukang nah bogoh kan tukangna margi nu tukang mah kagungan serep bogoh ka sia sia boga serep cenah da eta cucungikna nolol atuh ulah tuh geura punjung si teteh oh kuring kudu munjung eta teh kabogoh aing teh nya nyai saha kakasih teh abdi si isoh semah lain eta goblok nu ieu ongkos sugan teh nu tukang naon maksudna nyebat wa kaula teh di nampi pansien tiwa Prabu Raja Negara Amarta maksudnya ngakeun sabda panglamar tobat teuing hapunten kitu pengawa kaula teh acan aya maksud gaduh salaki umargi kaula teh gaduh cita-cita pati-pati kaula gaduh salaki ke salaresna hoyong ka manusa tah dengekeun bapak teh dianggap sigung cucungik sia anak bapakna sigung anakna careuh bulan sajadi euy jadi moal ditampi panglamar ti kaula ya satiasa tapi tetep kaula teh nu dipikahayang teh kaula salaki teh manusa nah kaula dianggap naon Raja Amarta ku sampean nah salira ngaku manusa iya mana manusa ya iya eta mah dadana lulululul ilahar disebut dadana iya dadana Jawa dadana irungna uluna sirahna sukuna tulangna kulitna atina bayahna jantungna manusia teh nu mana tos ka koreh teh cando ampu wah ulah ka candugi geuningan teh hebat ieu ahli pasantren wah nu mawi teh oge dupi ieu gedengan ieu wa Semar itu nu pengker abdi Charles Charles aing ngencar jeung kereles ya tah Charles aing ngencar ai kereles abdi ngaran Lady Dai lain Lady Dai bareng ngalegedai mah yo primus pria musibah dupi itu nu pangker abdi Siti Nurhalisah paingan meni nyemplo palai teh ka manusa neng teh leres bapak punten agan sumanget pisan bapak aing nyaan bogohna teh aduh ampun bejakeun ka emak ku aing negreg teh nyaan bapak kulan saha nu palai tepang sareng manusa teh kaula di mana tos tepang kaula teh hayang boga salaki teh kainya saya palai tepang sareng manusa mana manusa teh bapak laras ieu mah nu aya teh mengukur wujudna tiasa ditunjuk sakapeung kapan urang teh sok kaentepan ku lapar ku hayang ku mung ku nafsu kusieun wani upami palai tepang sareng manusa nyaeta cirina tingali ku ciri dupi cirina manusa teh dina apa dina gawe sapertos disebut teh pri kamanusaan ai pri kamanusaan teh eta teh realisasi tina manusana
da manusia mah gaib aya oge cirina manusia ciri manusia dina gawe ti dituna sidik tableg amanah patona aing ngange nafsuna teh hakna nyaeta mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah tah jadi we gawe disebut pri kamanusiaan nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeulem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun tah eta manusia eta nen matak teh tesa dituju Allah tobat ing Gusti geuning ieu pisalakeun kaula teh dulu kawinkeun tulus iya Pak hebat da bapak maneh apaan dibejaan ku abdi jaje aduh asian siluncang kunang teh teu sangka aing teh remaja masa kini eleh ku remako euy bapak maneh remako maneh remaja masa kini sidawala rematik agan remason ayo win ada kasih dengklok sih mah nuhun bapak ngasumputkeun kaula teh di udag-udag jurig kayak dasim kuring magaduh bojo nah kaula ge bade wawartos selawe kanu sepuh aya kitu nek ridho pisan anu sepuh bade dipikanyaah ku kaula teh kayang saling pikadeudeuh kapan kaula teh hayang ka manusia sarwana ieu mah kangeh sarwana ieu mah kakitunya ilmu kolot ieu meureun disebut ilmu kasemaran teh ingking dola bapak dewek mah kasemaran siapa kesempatan eleh cepot raja kaula itu cek dia oge masih semar aya teka teh di dieu Kang nya teh ilmuna teh pun bapak teh Arjuna telor aduh Arjuna telur nuhun agan kuninga telur Arjuna gua udah pemana itu sok ngenok aduh sumputkeun mangga ai kitu mah sareng gaduh anak isim adit teh balalager gitu saroleh anakna teh bararaong ya bahan dicekek ieu mangga lebet teh kana kantong yisim abdi mangga hebat we kantong hikmat mangga bilih ka pendak ku jurig mangga lebet-lebet abdi milu bapak heureun Allah abdi tiasa geus sia hayang milu ka jeung ulah mangpaatkeun itu Kang luar biasa. Nah dari rompok mah diabusan apel 2 ge pinuh teh kantongna teh ieu jelema hiji dulu tah gosah nyika was cebot was hati-hati nawa kalau udah nawa sasaha oh ini bayar lain saruana come on bete benci tapi cinta kan urang teret sok ada euy deudeuh dawa sasaha ayo sasaha mah nya teu pena stiker sayang tumampara iman lengitan pelebih hilang tanpa kerana jangelek jadi resi nerada sok kayak gabruk bang pun sasaha gabruk baik gabruk tong dingkek na bau belenok naon sia teh naon nipu kain dewa aya dewa kitu patut mana awewe na bete nya euy
jadi lapur aing. Aduh, nyangakeun Kakang Semar. Lamun teu make jalan kieu cilaka deui bakal kapaling ieu layang jamu sekali musada. Aduh, Nyai anaki, montong anaki siapa aja? Utang pati berpetewa, bangga. Penasti kersayang tomampara. Ia sang panita dijama ku ieu patih leungitan kudu hilang tanpa kerana. Dan dia yang otipati jagat nata Batara Guru. Ponggawa lo. Kakang Semar nyangakeun Kang. Di mana si awewe? Aing nyaho tetelek awewe tapi jimat layang jamu sekali musada. Tok sia. Kodok wani ngodok pejat sia hulu teh. Bisa masalah. Nasti kersayang tomampara. Ieu pati dijamak da dia lurah tokok teh Jumantri.